Sok loba anu nyarita yen dina basa Arab mah beda huruf beda harti. Padahal sabenerna dina bahasa naon wae beda huruf bisa beda harti. Malahan aya oge anu sarua hurufna sarua kecapna tapi hartina beda. Urang contohkeun wae ayeuna anu beda huruf anu tungtungna G jeung K. Contona wae ajag jeung aj. Ajag teh anjing leuweung serigala. Sedangkeun ajag eta hartina sinamilu mangajak dina bahasa Indonesia mah. Contoh lain aya alem hartina ogo ya, di alem, di ogo, dimanja bahasa Indonesia nama. Aya oge alem make eu hartina ceudem bahasa Indonesiana mendung. Aya hiji deui angen jeung angeun. Angen mah beuteung ya, perut. Ini angen nyeri beuteung katonjok deket ulu hati dina bahasa Indonesia mah nyeri angen. Aya oge angeun make eu. Ta eta mah hartina teh sayur dina bahasa Indonesia. Contona wae sayur kacang teh dina bahasa Sunda mah angeun kacang, angeun haseum, sayur asem. Contoh lain aya ari anu hartina ngaleut, ngabring ya, rombongan bersama-sama berangkat ya. Aya oge areuy. Areuy mah ngaran tutuwuhan, ngaran tatangkalan anu ngarambat ya, pohon yang merambat sakitu heula ya. Engke urang sambung deui kanu kecap anu sejen. Hatur nuhun.